Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra-mitra sadayana, aturan penak deui sareng Kang Arid dina acara dongeng Sunda. Dongeng Sunda anu nyanak jejer carios nyaeta Bu Induk. Ieu dongeng teh karangan Kang Arid. Mudah-mudahan mitra-mitra dina danget ayeuna nuju aya dina kawilujengannya salamina aya dina kadamangan damang lahir damang batin eta anu ditedaku Kang Arid sok sanes urang tebih urang saling doakeun margi nya mitra ari doa mah sanes tambang insyaallah bakal dugi insyaallah pokol doa anu bersih yakin Allah anu maha sagala-galana. Mitra-mitra sadayana ayeuna teh nincak kana seri ka-20 nya. Dongeng Sunda mudah-mudahan ngajentenkeun panglibur kana kalbu pangbeberah kana manah kanggo mitra-mitra sadayana. Kamari teh mitra dina seri ka-18 jang kudilnya sarang jang rancung kasumpingan ponggawa anu maksad nama jang kudil sarang jang rancung teh bade disogrogeun ka Raja Siluman Bagong dugi kadinya mitra nya kamari teh kumaha lajenganan ieu acara dongeng supados teu gantung dangueun sareng teu panasaran mangga Buk Indung seri ka-20 urang kawitan bae der make jeung rek disogrogeun sagala wawuh ge henteu boga hutang teu janjian acan nyaeta jeung rajana itu cek si Kudil. Oh ieu manusia naon sababna anjeun rek dibawa ku kaula ke negara siluman sebab moal aya haseup lamun tanpa aya seuneu moal aya sabab tanpa aya akibat moal aya akibat tanpa sabab ari sababna maneh geus kumawani mawa sasajen nyaeta hancengan Gusti Prabu maneh geus nyokot hak batur lain hak maneh maneh geus nyokot milik batur lain milik maneh panulu itu bisa wae ku kaula disebutkeun bangsat atau maling tak itu manusia itu cek ponggawa si Kudil rada ngahuleng sajongjongan mah si Kudil mikir tapi lain ge si Kudil lamun teu bisa ngajawab pertanyaan atawa omongan eta ponggawa. Ok si Kudil nyarita masalah sasajen masalah sasajen
anu kukuring dibawa ya wajar kuring bawa wajar jeung pantas kukuring dibawa da ieu mah anu kuring lain nu batur komo cek anjeun eta teh anu raja anjeun lain hampura itu cek si kudir tandes dina nyeritan atau dua ponggawa ngahuleng pok eta ponggawa nyerita deui ayeuna mah sorana semut teugeg sabab cek pamikirna ieu manusia bener-bener hayang dikepret ieu manusia hayang dikepang sigana mah manusia maksud maneh kumaha nyebutkeun ieu atawa sasajen anu maneh dan kaotakan ku kaula geus puguh geus jelas ieu teh bagian raja kaula anu dibikeun ku Ki Badal nah make nyebutkeun nu anjeun itu cek ponggawa teu teh bari muncareng iya sakadang ponggawa kuring nyaho apa yen bener anu mikeun sasajen karanja adika eta Ki Badal alahan mah kuring ge nempo baturan kuring nempo jeung loba anu nyaksian tapi tong salah ponggawa tong salah eta sasajen lain nu Ki Badal tapi eta sasajen meunang mentaan ti warga nya meunang mentaan ti warga nya eta warga anu aya di kampung ieu lain barang hak Ki Badal murni kaasup eta sasajen anu cek anjeun anu raja anjeun ti Ki Badal eta kaasup sasajen anu kuring kuring ge sarua mauran seperti bakakak tah bakakak kabeh kaasup anu sejena anu dibawa ku kuring ayeuna eta teh lolobana mah nu kuring lolobana mah anu warga di dieu aya nu Ki Badal anjeun bisa wae ngomong ngaku-ngaku an aja teu apal nah anjeun apal henteu malahan mah kaasup kolot kuring sobat kuring ieu jeung inung bapana sobat kuring mauran mere berarti cinek nama lain barang Ki Badal tah lamun kitu jelas kuring boga hak kana sasajen kabeh warga boga hak kana sasajen jeung kuring mah da teu mere karajaan ceun atuh komo niat mah
Omonya homa henteu kan yen kuring jeung warga di dieu sakabeh nyaeta mere kaki badal. Lamun kuring mere ka anjeun beureun kuring teh kudu nyebut ngaran anjeun. Komo mere ka raja anjeun kuring kan teu nyarita. Tah kitu sakadang panggawa kitu cek si Kudil ajarkeun teh cenah manehna jeung indung bapana mauran. Padahal mauran ti mana hurik boro-boro mauran. Atuh eta dua panggawa ngahuleung. Asa teu ngarti. Teu ngarti pokona mah kana omongan si Kudil asa lieur asa pabaliut itu cek pikiran panggawa. Pok eta panggawa nyarita deui. Jadi sasajen ieu teh lain nu kibadal. Tapi anu sararea itu cek panggawa. Benar pisan panggawa. Benar pisan kitu. Jadi anjeun eueuh hak keur mawa kuring. Komo lamun rek ngahukuman kuring. Eueuh hak. Rek nepi ka mana ge urusan. Tong boro jeung anjeun. Sanajan jeung ranja anjeun kuring sanggup ning hareupanana. Sabab ieu mah lain hak anjeun. Kudu ditempo heula atuh barang teh ti manana. Kitu cek si Kudil. Huleung deui eta dua panggawa ngahuleung. Asa bingung dilampaheun kudu kumaha. Tapi kituna teh teu lila ngahuleung napok eta panggawa nyarita. Kieu we atuh manusia. Ameh kaula teu disalahkeun ku raja kaula. Kumaha lamun anjeun ayeuna ngilu ka kaula. Sok omongkeun atawa caritakeun deui anu tadi dicaritakeun ka kaula. Supaya kaula teu meunang hukuman. Pokona mah omongan anu tadi diomongkeun ka kaula wayahna kumaneh kudu diomongkeun deui ka raja kaula. Itu cek panggawa bari merau. Pok si Kudil nyarita deui. Gampang ari ka ditu mah. Ngan pan kuring teu boga kandaraan. Jeung teu boga duit keur ka dituna. Atawa kieu atuh sakadang panggawa meh adil-adilan. Kuring menta alamat Raja Andika. Nah kampung naon, RT sabaraha, RW sabaraha, kalurahan atawa desa naon ngaranna. Mun di ditu kudu nanyakeun saha jeung ngaran saha. Ameh kuring teu linglung. Lamun kuring geus boga duit, kuring rek ka ditu. Ayeuna mah hampura kuring moal bisa. Moal bisa we pokona mah. Itu cek si Kudil. Sangkaan si Kudil mah meureun mitra nagara siluman teh hiji kampung aya RT aya RW-na aya kalurahanna tapi duka nya mitra Kang Adit kitu terang
Nah air negara siluman aya RT-an aya kampungan aya desa kasapatan duganya Kang Ari doge nu ngadongengna kirang apal cakakak autu ponggawa seuri meningat gagap manusia manusia omong manusia rupa-rupa lamun maneh rek kaditu teu kudu mikiran ongkos sagala teu kudu mikiran kendaraan teu kudu mikiran duit jeung lamun rek kaditu teu kudu make alamat ayeuna we urang bareng jeung kaula kumaha itu cek ponggawa deui oh gitu ari keur kuring mah hayu wae ponggawa ayo ngan lamun lempang tang tunage kudu bebekalan sabab bisi lapar di jalan pan kuring can apal sabaraha lila mun lila sabaraha poe mun poe sabaraha minggu mun minggu sabaraha bulan mun bulan pan teu apal yakin kudu bebekalan ari kuring kudu kalaparan di jalan mah kelaanan itu cek si kudil manusia manusia teu kudu manusia da ka nagara kaula mah moal lila jeung kaditu nage urang numpak angin urang ngambah jomantara kitu cek eta ponggawa atuh si kudil teh meuni kerung pok si kudil nyarita deui sakadang ponggawa ieu hirup mah montong lahuta make jeung deukeut moal lila mun mah deukeut tuh ti dieu ka kebon eta deukeut jeung kaditu nage cek Andika kudu make angin asal lieur ka kuringna jeung lamun deukeut mah meureun kudu kadeuleu kudu katempo itu cek si kudil manusia manusia ayeuna mah kieu we manusia dari sakur ngomong mah maraneh duaan moal percaya ka kaula ayeuna mah hayu ngilu sok muntang kadalengan kaula atuh si kudil jeung si rancung silih reret mun urang mah saling nanya cung kumaha cek si rancung kumadinya wendil gitu akhirna duanana arunggeuk tandana satuju tapi samemeh si kudil nyanggupan kok si kudil nyarita deui ag kuring duaan ayeuna ngilu tapi omat engke anterkeun deui ka dieu kitu cek si kudil gampang manusia gampang masalah eta mah ayo pong aya kene waktu
Atu anu saterusna mitra si kudil muntang kana leungeun ponggawa itu deui si rancung sarua muntang kana leungeun ponggawa anu hiji deui. Beres kitu gelebug aya sora angin anu ngagelebug dituturkeun ku sora anjing anu babaung. Eta sora angin jeung ajag atawa sora anjing anu babaung kadenge ku warga anu aya di kampung Cibeet. Atuh ngadenge eta angin anu ngagelebug jeung sora anjing. Warga di dinya menecing parungkut. Sirahna dikukudung ku sarung. Adak-adak mitra eta kampung Cibeet hawana keung lain dikieuna. Pengaruh dua siluman ti nagara Bagong anu turun ka alam manusia. Jeung cek warga kakara pan. Kakara aya kajadian model kieu. Pan biasana ge lamun kibadah babakti atawa mere sasajen da tara aya kajadian model kieu aya sora ajag jeung angin anu sakitu ngagelebugna. Patua kampung Pak RT manggu jeung Aki Dira sarua ngadenge eta sora anjing anu babaung. Sararea ge ngarenjag rareuwas. Ok patua kampung nyarita. Tuh nya Pak RT Aki mau naon anu dipikasieun ku kuring kajadian. Da kuring mah yakin yen ieu teh tanda-tanda aya bangsa siluman masih kumaha ge. Moal mungkin eueuh bangsa siluman ka urang moal aya kajadian kieu. Jeung beda hawana ge. Mata keung itu ceuk patua. Pohon aduh tua. Ih. Eta sora anjing Eta malain sa anjing-anjingna. Dari anjing di urang mah di lembur di kampung nepi ka teu kitu. Eta sa itu cek manggu bari ngabrigidi. Bulu pundukna sararengkat. Ya ayeuna mah urang munajat we ka Nu Maha Kawasa. Bari sakalian mah isuk urang badami deui jeung Jang Bantar kumaha ieu alusna. Itu cek patua kampung. Hari-harita dua ponggawa ngablesat nuju ka nagara siluman Bagong. Si Kudil jeung si Rancung teu wani beunta sabab lawang lain dikieuna pas ninggali ka handap. Nya peureum we manehna teh. Sabab teu kuat ninggali ka handap. Teu kungsi lila eta dua ponggawa geus nepi ka tapal wates nagara siluman Bagong. Atuh anu saterusna
eta dua ponggawa nyirorot ka handap kumaha we manuk heulang anu rek nyamber anak hayam. Cek suku ponggawa nincak taneuh. Itu deui suku si Kudil jeung si Rancung. Leungeun si Kudil jeung si Rancung dilepaskeun ku dua ponggawa. Ayo manusia, ayo tututkeun kaula. Ayeuna geus nepi ka nagara kaula nyaeta nagara Siluman Bagong. Itu cek ponggawa. Atuh si Kudil jeung si Rancung mani colohok bengong. Ningali kayan di eta tempat. Kakara pisan keur manehna duaan mah. Injak ka tempat samodel kitu. Komo si Rancung jeung si Kudil masih kene disebutkeun nya. Udah kene. Dina pangalaman masih kene ata. Anu saterusna si Kudil jeung si Rancung nuturkeun dua ponggawa. Srog ka gapura. Si Kudil colohok bengong ningali eta inten berlian anu narempel dina gapura. Cung, empo euy. Itu Mas inten berlian meuni eta mah euy lain kilo sigana mah kintal. Itu cek si Kudil semu anu ngaharewos. Mun urang ke balik bawa bisa teu pun mawa. Sigana mah nyakuan 3 siki ge. Biduiteun. Itu cek si Rancung. Ngomong da teu tarik da sieun kadengeun ku ponggawa. Hari-hari ta gulang-gulang anu ngajaga di gapura mere hormat ka ponggawa. Sabab eta ponggawa jabatanana nya salureun manehanana. Si Kudil jeung si Rancung beuki colohok komo basa nincak ketip anu hipu tur bersih handel. Warun tai jijiacan. Pokona mah bersih euy. Kok si Kudil nanya ka ponggawa. Sakadang ponggawa. Nah ieu ketip moana naon dijejek. Lainna naon kuring mah. Ya bisi amek we nu bogana. Itu cek si Kudil. Wal manusia, wal. Mana naon? Sebab ieu mah ketip khusus keur tamu anu rek asup ka nagara siluman. Jeung kaula rek amanat maraneh duaan. Umat hareupeun Gusti Prabu jeung Gusti Patih maneh kudu hormat. Kudu boga rasa tatakrama karana ge nya mah itu cek ponggawa ngingetan sieun jeung sieun Rajana Ambek. Gampang ari masalah eta mah ponggawa. Da kuring oge nya teu sakola. Ari tatakrama mah nya bisa we. Bisa kuring ge da sok dipapatahan. Syukur
syukur manusia, syukur lamun kitu mah. Ayeuna mah hayu gancangan urang dedehes ka Gusti Prabu. Atuh anu saterusna opatanana nuju ka karaton. Tekung silila Ponggawa si Kudil jeung si Rancung geus aya hareupeun raja. Cedok eta dua Ponggawa nyembah. Nun Gusti Prabu. Kaula sejanyangakeun sebah pangabaktos mugi katampi nun. Oge ka Gusti Patih. Nyangakeun sebah pangabaktos nun. Itu cek dua Ponggawa. Itu nate bari tongkol. Teu sanggup ningali peungeut raja jeung patihna. Ditarima paman. Paman Ponggawa. Lemah pangabaktian di kaku kaula. Syukur, syukur bagja. Itu cek Prabu Gahar Samudra. Hari-hari tasiku dia jeung si Rancung geus sila tukangeun Ponggawa. Pan tadi geus dipapatahan eta ku Ponggawa kudu sopan hareupeun raja jeung patih. Kok Prabu Gahar Samudra nyarita deui. Hei Ponggawa. Kumaha eta mangkluk anu cumantaka kaula geus diringkus atawa acan, ha? Nanggeus diasupkeun kana obag kitu cek Prabu Gahar Samudra. Sandika Gusti Prabu. Ari diringkus mah ku kaula teu acan. Teu acan. Pong. Ayeuna kacana ku kaula. Ieu nun jalmina. Ituna teh eta Ponggawa bari nunjuk ka si Kudil jeung si Rancung. Atuh Prabu Gahar Samudra jeung Patih Wulung Hideung ngahuleng. Pan biasana ge lamun meunang bangsa manusia anu wangkelang ya aturanana dibarengkos anu saterusna diasupkeun ka tempat buhian. Lain dikencarkeun kitu siga ka sobat atawa ka babaturan itu aturan di negara Siluman Bagong. Sabenerna mah Prabu Gahar Samudra tiap-tiap manggih bangsa manusia anu geus munjung muja ka manehanana atawa nunyeun calutak cumantaka seperti anu dianggap ku manehanana si Kudil jeung si Rancung geus nyokot hak manehna. Raja mah sabenerna mah geus teu hayang nempo beungeutna ngan saukur bisa nerima laporan ti Ponggawa atawa ti petugas kerajaan anu ditunjuk ku raja. Ari ieu jadi kukumaha? Kok Prabu Gahar Samudra nanya deui ka Ponggawa. Beungeutna semu beureum tandana keheul. Tapi ngaran raja tetep manehna kudu bijaksana. Kudu bisa
menang katarangan ti Ponggawa teh. Hiji raja digagabah dina nyokot tindakan atau nyen tindakan komo ieu ka bawahan. Hei Ponggawa, nah eta dua manusia teu langsung diasupkeun kana buian. Naon sababna? Coba terangkeun ka kaula supaya kaula ngarti jeung supaya kaula apal. Itu cek Prabu Gahar Samudra. Sandika Gusti, unjuk sumangga Gusti Prabu. Itu cek eta Ponggawa anu saterusna eta Ponggawa nerangkeun kajadian ti mimiti manehna nuturkeun si Kudil jeung si Rancung. Dituturkeun da harita basa dua Ponggawa rek nyokot jatah teh. Memang harita sasajen geus aut-autan ngan katingali ku dua Ponggawa aya dua jalma. Eta si Kudil jeung si Rancung nepikeun ka dituturkeun ka imahna. Dituturkeun nepikeun ka lemburna, diterangkeun oge ku Ponggawa sakabeh omongan si Kudil yen cek Ponggawa gitu. Jadi Ponggawa teu bisa mutuskeun anu bisa mutuskeun iwal ti raja. Yang cek Ponggawa, ieu dua manusia dibawa ka dieuna teh teu dipaksa. Pokona mah kabeh diterangkeun anu kaliwat. Dimimiti yen sasajen anu dibikeun ku Ki Badal sabenerna mah milik keluarga jeung milik dua manusia ieu. Diterangkeun oge yen cenah ieu dua manusia lain mere ka Gusti Prabu teu apal teu wauh tapi mere atawa mauran mantuan ka Ki Badal. Kabehanan diterangkeun ka Prabu Gahar Samudra eueuh anu kaliwat. Tah kitu nun Gusti Prabu. Bobot pangayon timang talajuk aya di Gusti Prabu. Kaula mah selaku Ponggawa nun mangalaksanakeun tugas. Pisan-pisan bahakana aturan Gusti Prabu. Pisan-pisan ngalanggar aturan anu geus ditangtoskeun ku Gusti Prabu. Wirehna lamun aya jalma atau bangsa manusia anu wangkalang leres nun. Kaula ge apa kedah dibarengkos kedah langsung dilebetkeun ka pangberokan atanapi kabuian. Nanging di dieu kaula masih ragu. Da upami ditalah mademut-emut memang ieu dua manusia keterangan ka urang mun. Oh kitu. Kitu cek eta Ponggawa. Nerangkeunana panjang lebar. Atuh Prabu Gahar Samudra unggut-unggutan tandana ngarti jeung Prabu Gahar Samudra ngerasa muji sabab ningali kana kawani tur wawanen ieu dua manusia. Cek pamikir Prabu Gahar Samudra ieu dua manusia perlu kudu jadi balad manehanana. Kudu jadi batur manehanana. Jeung sepuaktosna.